Cek Kangjeng Nabi aya seorang hamba anu dititah milih ku Gusti Allah baina ayyutiyahu zahratad dunya, antara kemewahan dunia jeung kemewahan ma indallah. Fakhtara ma indallah, hamba tersebut memilih kemewahan anu aya di Allah. Teu pernah sebersit tai kuku acan Kangjeng Nabi mencintai kemewahan dunia. Teu pernah segede sireum acan Kangjeng Nabi resep kana dunia, menganggap dunia teh bangke. Pernah sahabatna ditanya, itu naon? Bangke tuan. Nu bogana resepen henteu kana bangke, nu mantak dipicen ge tersepen. Allah leuwih tersepen karena dunia tibatan nu boga bangke terhadap bangke. Kangjeng Nabi mah eueuh setik-etik acan cinta dunia. Ketika teu aya cinta dunia, eueuh nu ngahalangan. Nu mantak Habib Roza Kaji Pendi teu bisa hiber, beraten ku Vespa, beraten ku Mio, beraten ku Avanza, karunggoni geus ambalayah di otakna. Otak teh lain pinuh ku Allah, tapi bermacam-macam nu unik deui. Resep ka urang Lampung nu putih, anu galak teh ka salaki. Iya, ndek hiber berat ku Vespa. Ndek hiber, oh malah hayang kumacarana ceki Fudoli ye, hayang ganti ye. Tina Avanza ka Kijang, alhamdulillah geus ti Kijang hayang ka Fortuner. Pancena kieu ngomongna kitu, nyanana ngomongna kitu, sok Fortuner. Di Inggris-Inggriskeun. Etalah nu mawa teu bisa hiber.